Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Kun kodo bukti anjeun bi ausofi rububiyatihi kana pirang-pirang sifat kapangeranan Allah muta'alliqon eta anu cumandel la mutahaqqiqon lain anu nganyatakeun idlahado karane teu aya bagian lil abdi pikeun jalme pisain dina perkara min ausofi maulahu tina pirang-pirang sifat pangerana abdi ila ta'aluquhu angin cumantelna abdu bihi ka maula tawakal la tahaqququhu lain nyatana abdi wabi ausofi ubudiyatika jeung kane pirang-pirang sifat kaabdian anjeun mutahaqqiqon eta anu nganyatakeun wa makna ta'alluqu jeung ari makna ta'alluq cumandel bi ausofir rububiyati kana pirang-pirang sifat kapangeranan anadru eta ningali ilaiha kana ausofir rububiyah wa mulahadzatuha jeung ngalirikna ausofir rububiyah ae mulahadzatu kauniha tegasna ngalirik aya na ausofir rububiyah lahu eta pikeun Allah fala yasihu mangka teu sah laka keur anjeun naon antatasipa yen narima kasifatan bisain ku perkara minha tina ausofir rububiyah wa makna tahaqquq jeung ari makna tahaqquq nganyatakeun bi ausofil ubudiyati kana pirang-pirang sifat kaabdian anadru eta ningali ilaiha kana ausofil ubudiyah wa mulahadzatuha jeung ngalirikna ausofil ubudiyah ae mulahadzatu kauniha tegasna ngalirik aya na ausofil ubudiyah lahu eta pikeun abdi Fahia mangka ari ausofil ubudiyah alati eta anu yan bagi peryogi
naon ayat tasipa yen kasipatan biha ku auso pila ubudiyah saha al abdu jalma hakikotan kalawan sabenerna la bi auso pirrububiyat lain ku pirang-pirang sifat kapangeranan wa majeng ari perkara wujida anu dipanggihan ieu me bihi bi abdi min ausofi rububiyati nyaeta pirang-pirang sifat kapangeranen bahwa mangka ari ieu ma wujida hariyatun eta injeman indahu mungguh abdi walai sajeng lain naon huwa itu mawujida lahu eta pikeun abdu hakikotan kalawan sabenerna atanapi naonana hakikotan sabenerna faida lahado mangka di mana geus ngalirik ieu abdu kaonal gine kana ayana beunghar wal kudrota jeung kawasa wal kudroti atuh atap kana gina wal kudroti sareng kawasa wal izzati jeung mulia wal kuwati jeung kuat laisat eta lain ieu dina kudrot izzah kuat illa lil maula angin eta tetep milik pangeran atau kagungan Allah walahado jeung ngalirik ya abdu analladzi kana sanyana anu ya tasifu kasipatan bihi ku ieu ladzi saha al abdu jalma naonana hakikotan sabenerna huwa ari ieu ladzi abdaduha eta pirang-pirang lalawanen dina kudrot izzah kuat eta wahia ari abdad lalawanan teh al fakru eta fakir wal ajzu jeung apes wadhilu jeung hina wadhafu jeung lemah amada geus nulungan ku kaya abdu saha Allahu ta'ala Allah ta'ala bi'ausofihi kalawan pirang-pirang sifat Allah bayakunu mangka bukti ya abdu gonian eta anu beunghar billahi ku Allah qadiron eta anu kawasa billahi ku Allah aliman eta anu uninga billahi ku Allah azizan eta anu mulia billahi ku Allah qawiyan eta anu kuat billahi ku Allah kama saperti perkara saya ti anu bakal datang fi qaulihi dina dawuhan musannif
tahakok kudu nganyatakeun anjeun bi ausopika ku pirang-pirang sifat anjeun. Ya mudu tah bakal nulungan Allah ka anjeun bi ausopihi ku pirang-pirang sifat Allah. Terus sakitu lan summa ala dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi ausofi rububiyatihi muta'alikon wa bi ausofi ubudiyatika mutahakikon. Da ari dina nu di kolom nama eta kasauran Sayyid Ahmad bin Athaillah kata Nabi anu sok disebut Ibnu Athaillah. Tah kumaha kasauran anjeunna kieu saurna teh. Anjeun kudu aya kana pirang-pirang sifat kapangeranan eta anu cumantel. Jeung kana pirang-pirang sifat kaabdian anjeun eta anu nganyatakeun. Eta saur Athaillah gitu. Kana sifat-sifat kapangeranan kudu cumantel, kana pirang-pirang sifat kaabdian anjeun kudu nganyatakeun. Nah, jadi atuh kieu aya nu disebut sifat rububiyah, sifat kapangeranan. Aya anu disebat sifat kaabdian. Naon bae sifat kapangeranan. Dari sifat kapangeranan mah saperti gina, beunghar, kudrot, kawasa, izah, mulia, teras ayeuna kuat, eta sifat kapangeranan. Ari sifat kaabdian, ta sifat kaabdian mah fakir, apes, hine, lemah, eta sifat kaabdian. Tah saur Syekh Athaillah kana sifat kapangeranan anjeun kudu cumantel, ngan kana sifat kaabdian anjeun kudu nganyatakeun. Jadi anu nyata mah urang mah tegesna abdi, nyata jelas mah fakir, apes, hina, lemah. Ari Allah mah beunghar, kudrot, izah, kuat. Nah, eta sifat kapangeranan. Tah kana sifat kapangeranan saperti anu bieu anjeun ulah rek nganyatakeun. Maksudna hate ulah rek ngalirik yen urang teh beunghar. Sanajan bari lahiriah beunghar. Ulah rek ngalirik hate ka urang kawasa beda dibere ka kawasaan gitu. Da kawasa mah teges sifat Allah. Jeung kudu ulah rek ngalirik hate ka urang yen urang teh mulia jeung kuat kan itu nya. Sabab eta mah lain sifat kaabdian tapi sifat kapangeranan. Jadi ulah nganyatakeun sifat anu eta tapi kana sifat kapangeranan kudu cumantel. Naon sababna pangna kitu? Dapat pikeun jalma mah teu aya bagian.
dina hiji perkara tina pirang-pirang sifat kapangeranan anu saperti bieu daya bagian beungher daya bagian fakir daya bagian mulia daya bagian kuat dayakin eta mah sifat-sifat kapangeranan terkecuali jalma nganukur sakadar takluk tegesna cumantel ka Allah Ta'ala yen Allah anu kasifatan ku sifat rububiyah gitu we heula. Jadi atuh anu nyata nama jalma teh hari hamba meh fakirne nu tadi teh hinene hapesne sarta lemeh. Nah, tos gitu. Kumaha anu dimaksud tadi karena sifat kapangeranan teh kudu ta'aluk tegesna kudu cumantel tah wa makna ta'aluqu bi awsafir rububiyati hanadru ilaiha wa mulahadzatuha tah ari anu maksud kudu ta'aluk kana sifat kapangeranan teh tujuanane maksudne nyaeta hate kudu nganador hate kudu ningali karena pirang-pirang sifat-sifat kapangeranan jeung hate kudu ngalirik karena pirang-pirang sifat kapangeranan maksudne ngalirik yen aya na eta sifat kapangeranan teh milik Allah beunghar milik Allah kawasa milik Allah mulia milik Allah kuat milik Allah Ta'ala kana kitu keur anjeun teu sah ngaku-ngaku kasifatan ku sifat rububiyah eta gitu. Nah ulah ngaku beunghar eta nya bapai lapar deula. Terasa tadi wabi awsofi ubudiyatika mutahakikon anjeun teh kudu aya anjeun kudu bukti kana pirang-pirang sifat kaabdian eta anu nganyatakeun jadi anu nyata nama urang sifat kaabdian teh sabalikna tina sifat rububiyah kumandu dimaksud dah ari anu dimaksud tahaku nganyatakeun ngabuktikeun kana pirang-pirang sifat kaabdian hate anjeun ngalirik hate anjeun ningali kana sifat kaabdian tegesne ngalirik yen ayana eta sifat kaabdian teh milik jalma milik hamba seperti nu tadi jalma mah fakir jalma mah apes jalma mah hine jalma mah lemah tegesna lirikan jalma hatene yen eta ayana sifat ubudiyah nu tadi milik eta jalma atuh eta sifat-sifat kaabdian anu pantes jalma kasifatan ku eta sifat kaabdian teh sabenerne lain kalawan pirang-pirang sifat kapangeranan jadi lain ngaku saperti pirang-pirang sifat kapangeranan jadi nu diaku ku urang katingali mah urang mah bodoh kayaknya kan bodoh teh sabalikna alim sabalikna pinter fakir sabalikna beunghar apa sabalikna kawasa tak itu saurna teh jadi eta nu diaku mah urang mah fakir urang mah apes hine bari lemah sabab beunghar milik Allah kawasa milik Allah lajengna mulia milik Allah kuat milik Allah tak sabalikna eta mah urang bagianana kumaha upama hiji waktu merendah perkara nu saperti
sifat kapangeranan teh dipanggihan di hiji jalma teh katingalina eta teh beunghar katingalina kawasa perkasa katingalina teh mulia katingalina teh kuat misilne pahia ariatun indahu eta sifat-sifat kapangeranan dipanggihan di eta jalma teh nganu kudu sakadar injeuman we mungguh jalma ti Allah taala teh dari barang ariah injeuman kawasa dibere nginjeum ku Allah beunghar diinjeumkeun ku Allah taala ibarat kitu lamun aya sifat kamuliaan ariah injeuman wungkul ti Allah lamun kuat injeuman ti Allah walaisa walahu hakikatan jeung eta sifat anu dipanggihan teh lain sabenerna pikeun jalma mah da jalma mah teu boga beunghar jalma tah teu boga kawasa teu boga mulia jeung teu boga lemah tah kitu ngalirikna nyanda ieu teh hayang nepikeun ka bisa ngalirikna kitu kudu geus dimaripatkeun ku Allah beh dieuna kana pirang-pirang sifat-sifat Allah we tah tuluy di mana jalma geus ngaliri kaayaan beunghar kawasa mulia jeung kuat eta kabeh oge lain terkecuali milik Allah nya milik Allah nya lain mah kagungan Allah milik Allah kan itu eta sifat-sifat anu tadi jeung na deui di mana jalma geus ngaliri yen anu kasifatan jalma sabenerna eta lalawanan sifat anu tadi mana fakir apes hine terus deui lemah ta eta sabenerna sifat-sifat anu milik jalma anu tadi mah sifat rububiyah sifat kapangeranan sifat beunghar sifat kapangeranan sifat pangeran begitulah ayeuna upamana saperti kawasa data anu beunghar teh anu kawasa iwal ti Allah jeung teu aya anu mulia iwal ti Allah jeung teu aya anu kuat iwal ti Allah lian Allah mah kabeh oge sabalikna ti dinya hararapes hararine lalemeh sarta palalakir tos we ulah tina kulantaran yen jalma sifatne tadi fakir apes hina lemah nu aya we di dieu hamadahu Allahu taala bi ausofihi tah tuluyna Allah maparin pertulungan ka eta jalma atawa nulungan ku pirang-pirang sifat-sifat Allah. Jadi Allah nulungan ka eta jalma dipapari mang sifat-sifat Allah taala. Tah kulantaran dipaparin ku Allah pertulungan sifat-sifat Allah anu geuna ka jalma atuh payakunu gonian billah. Tuluy jalma teh eta beunghar tak beunghar ge billah ku Allah we dibeungharkeun kan kitu nya da hakikat mah tah oge jalma teh fakir da beunghar mah hakikatna aya di Allah ngan jalma kudu ta'alluq hate cuma tel hate kana kabeungharan Allah nu harti ta'alluq cek tadi ulah poho ulah balanga yen beunghar kagungan Allah yen beunghar teh milik Allah lamun jalma beunghar sakadar dibeungharkeun ku Allah salagi Allah ngabeungharkeun berarti anu beunghar mah bisa ngabeungharkeun bisa nyambut kabeungharan kayak gitu nya eta jalma keur ku Allah keur dikersakeun beunghar pek teh ji waktu teh beak beungharna teh akhirna fakir deui kan ku Allah dicabut kabeungharanana tamata ulah nepikeun ka angkuh takabur pusat kabeungharan teh sementara kan gitu. Terus ayeuna lamun jalma teh aya sifat kawasa
tah ayana kawasa jalma teh ku Allah we dikawasakeun jeung terbatas adu kawasana ge mata jalma keur dibere kakawasaan ku Allah ulah rasa muka hiji waktu beli cabut kakawasaan mah eueuh deui kapan kakawasa jelemah deui jika contoh kieu meureunna lamun di manusia mah da kawasa Allah jeung kawasa makhluk mah beda kawasa Allah mah dae mimitine kawasa Allah dae tungtungne kawasa Allah taala mah teu loba ai kawasana makhluk sakadar dibere kawasa ku Allah taala teh hiji tadine teu kawasa nalika keur kawasa aya robahna tungtungna leungit deui kawasana lama-lama lamun jalma dipaparin ku Allah hate ngalirikeun ka kawasa kadar ariah injeman amanat tungkul ti Allah taala moal takabur panu bere kakawasaan kan itu nya seperti presiden kawasa sabuat jadi presiden